Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Baru kelek, baru suku, baru sungut, baru. Neng, can duit mana ya teh? Acan mah ya Neng masih kena nyiapkan buku. Mana yang meniku anggar aja nyiapkan buku wae kieu teh? Ngan eta si Ica dagang bala-bala keneh teh? Dagang, tapi da lain si Ica anu dagangna oge, nu dagangna mah Kang Badru. Saha Kang Badru teh? Aduh nu ieu preman pensiun lain? Lain preman pensiun, Kang Badru mah kabogohna si Ica. Aduh, eta si Ica bogohannya tukang bala-bala, Neng. Ya, seperti itulah mah. Tapi aya naon ya teh nanyakeun si Ica? Iya, mama teh tadina hayang pesen kitu bala-bala 20.000-an. Oh, gitu. Pesen atuh mama ka si Ica. Tangke si Ica pesen ke Kang Badru, nangke ti Kang Badru dipanggieunkeun, ka kakara dieunkeun gitu. Emang bisa kitu lamun pesen? Bisa meureun. Ih, ieu mah paragi nyamuk. Lamun bisa mah pamesenkeun atunya 20.000-an jang Sabtu sore ke jam 5-an bawa ka dieuna. Oke, engke ku Neng pamesenkeun nya ka si Ica. Tapi tumben ieu teh mah mama pesen bala-bala. Aya acara naon? Apa namanya teh? Iya, jarang ke Kang Mahmud jeung ibu-ibu. Oh, iya dah inditna. Poe Sabtu indit nama geus Isa balik nang ke poe Minggu. Monok atuh meureun ada kitu mah. Henteu ah nih haroream teh monok da Minggu ge balikna subuh, Neng. Nih saroro keneh atuh kitu mah monok hitunganna. Tapi mah indit Neng jeung saha atuh di imah, mah sorangan. Jeung si Jasmine, maneh mah di imah cenah monok si Jasmine ada dia. Atau anak milu ka Mahmud jeung mama. Ah, moal yang monok-monok di imah si Jasmine. Atau si Jasmine monok di dia. Kumangke we kita. Oh, rek monok Jasmine nyampe atuh di kitu gelas Neng. Tapi eta teh bakal dibawa can. Enggeus mah ieu di nu jero kantong aya. Teu poho da Neng teu bakal mah. Oh, heuh atuh ari kitu mah kade eta geus bakalan tong jajan. Jajan sembarangan, kado nyeri beuteung rek teh. Iya, meni ulah we si mama Neng jajan teh. Tapi si Jasmine mana nya nah teh nyamper. Can udang gitu budak teh. Samperkeun ka imahna. Lagi. Jam sakit deh, cina aku kudu nyamper si Neng Meni biru kia, aduh, langitnya meni biru kianya juga warna kerudung Neng biru. Jasmine, kamu kemana? Bikin nyamper kamu lah. Oh gitu, tapi kumaha tuh kan Neng geus di luar. Apa Neng asik deh ku Jasmine disamper, kumaha? Meni teu kudu ayo orang indit. Ayo, tapi kalamin. Nih kenapa sih ini teh ada apa? Si Ica mana nyamin tumben eueuh. Biasana ge nya kalau kita berdua sedang ngobrol teh si Ica teh sok datang. Kan si Ica mah anomali. Teh atuhnya nih aku mah tenggurkeun si Ica barina oge. Gering gitu si Ica teh. Mah inya gering sih. Kamari aku panggil jeung si Ica teh naon si Ica? Nya bisi we min. Orang tinggal atuh yuk ka imahna. Meni hoream arek naon barina oge. Iya, kalau meni sok kitu Jasmine karunya nyaho si Ica teh tempi atuh. Jeung kuaneng deh si Ica mah. Iya tuh ya meni. Tapi Jasmine kala. Kala naon deui sih Neng Nah, kamu eta teh make sendal min teu make sepatu. Kamu kan sekolah ada make sendal eta teh. Oh iya poho aku make sendal ya. Yaudah atuh aku rumah dulu ya pakai sepatu dulu. Kamu ke imah si Ica ti heula we. Iya meni aya wae nya si Jasmine teu bisa ngambedakeun sepatu jeung sendal. Imah si Ica heula ah. Jadi kieu perut Ica kuat. Sok Ica, inu mah layan tanat, mendingan mana teh? Nutup kuning pantun oge, gitu. Neng kata si Ica teh. Teuing min da pantun oge nutup. Awe meureun si Ica mah, hayu berangkat atuh nih geus berang kieu ka berangan. Ari si Ica, si Ica mah geus ieu mah ka sakolah hayu indit Jasmine heula. Naon deui sih Neng meni tata teh ngan kela we jeung kela naon deui. Eta sepatu kamu tibalik makena. Betul lah nih kumaha aku we. Ya, Jasmine kalau kamu marah gara di bejaan teh. Jasmine tungguan nih. Ya mah kudu ka imah Neng heula ngebejaan aya perubahan jadwal ziarah ka Mahmud. Ngantuk gini sip 3 teh nih. Enggak kuat Ratna ini mah angkat tangan. Ratna, ari mana eta panon kok kecelong kitu kunaon? Bu Erna ini Ratna teh abis pulang kerja, pan Ratna teh sip 3.
Oh gitu, gerak balik atuh kali itu gerak sare. Kan kalau kan ngajak ngobrol gerak. Lah, kan Bu Erna tuh yang ngajak Ratna ngobrolnya juga, gimana sih? Oh, pohon Bu Erna teh. So atuh kali itu gerak balik gerak sare kan itu Jok. Iya. Tapi Bu Erna kok tumben banget ini udah jam segini belum berangkat sekolah? Oh iya Bu Erna teh izin ke sekolah seberang. Soalnya kan si Usep gering jadi Bu Erna teh ngurusin si Usep. Oh gitu. Berarti si Usep ada tuh merenya di rumah. Ah iya si Usepan di imah. Dek naon mana nanyakan si Usep? Ya nanya aja atuh Ratna mah, siapa tahu si Usep teh kesepian. Mau nggak gitu ditemenin sama Ratna? Nah, mana Ratna ngomong teh di bismillah heula. Geus bosan hirup apa kumaha ngomong kawas gitu teh? Hah? Ih, kok marah sih Bu Erna? Ratna kan cuma bercanda. Bercanda waduk maneh mah. Geura balik kan itu angguran mah geura sare. Lah nanyakeun salaki batur. Lah, kok marahnya beneran sih? Nggak seru ah, Ratna mau pulang aja. Bye. Heuh, Jok balik lah. Gue tinggal kenal lah, emangnya bisa nengok Bu Erna. Aman gini si Ratna geus asup ka imah. Lanjut ke rumah maneh ah. Har, si Gopita deui geuning. Assalamualaikum Mama Neng. Aya di bumi ieu. Iya di jero Bu Erna, waya ka dieu waya. Mama Neng, keronton naon ieu? Iya keronton si Gopi Mama Neng teh Bu Erna. Kan Bu Erna naon ieu teh ka dieu? Iya Mama Neng, Bu Erna teh ada kebejaan aya perubahan jadwal ziarah. Oh gitu Bu Erna. Jadina poe naon atuh ieu teh? Jadina poe Sabtu Minggu hareup Mama Neng. Nah, jeung aya perubahan jadwal sagala itu Bu Erna. Tapan, supir bus nanya, udah kawin deui. Aduh, meni gaya kitu eta supir atau boga dua meureun pamajikan nanya kawin deui mah. Lain dua mah Neng, opat. Apaan ieu teh nya pernikahan anu kaopat. Eueuh, kitu eta teh. Tapi kumaha tuh Bu Erna jadwalna diubah mah? Mama Neng pesen bala-bala soalna. Iya atuh Mama Neng di ngaranna teh di reschedule eta pesen bala-balana. Da bisa meureun eta ka tukang bala-balana. Oh heueuh lang ke orang omongin geus Neng. Kan Bu Erna hacan indit sakola eta geus waya kieu. Oh iya Neng, Bu Erna teh izin asup siang sakolana. Soalnya si Usep gering. Alah, gering naon eta teh Bu Erna? Eta Mama Neng si Usep teh bisul. Tapi dina ieu dina palangkakan bisulna. Alah Bu Erna, nah abet bisa bisul di belah dinya eta teh atuh meureun nyangegang leumpangna kitu. Lain nyangegang deui Mama Neng, eta mah geus hese we leumpang teh kudu kieu. Hah, bukan mah hese. Alah nih karunya kitu Bu Erna, geura bawa atuh ka dokter ari kitu mah. Geus eta ge kamari Mama Neng sebab ti dokter Endang. Oh, geus. Loba teh ngedar endog meureunnya eta teh Bu Erna mah tak bisul ge. Heueuh we meureun bisa jadi soalnya si Usep mah isuk-isuk kuluk endog, berang goreng endog, peuting endog orang arik. Sok ngapa teh endog wae. Tuh kan bener Bu Erna loba teh ngedar endog eta teh mah tak bisul oge. Heueuh nya eta Mama Neng ah. Dan itu Bu Erna ti payunnya ieu geus beurang pisan jeung sakola bisi baru kabur balik. Hayu Mama Neng ah, mangga ti payun yuk. Nya Bu Erna. Meni bager eta Bu Erna nya keur geulis teh nya ah kitu ka salaki. Ngan hanjakal we Bu Erna teh can dibere keturunan. Karunya. Ah ya mah keberangan we jiga teh ka sakola teh ah. Ibu Erna, meni pas pisannya ini gua teh ketemu lu. Mau Yun, naon? Gua teh mau nanya, di sini teh ada dokter yang deket nggak? Mau Yun, naon? Iya teh nanya ke dokter. Mau Yun sakit? Enggak sakit gua mah Yang sakit mah itu incu gua si Ica. Alah, sakit apa eta si Ica teh Mau Yun? Biasa we itu si Ica mah penyakitnya teh penyakit orang miskin. Pan ini si Ica teh gagayaan itu ngadahar-daharan orang kaya. Langsung nyeri beuteuh geus ngadaharna teh. Oh gitu. Paling ieu meureunnya dokter anu caket mah dokter Endang. Bade ka dokter Endang, bade hayu ku abi diantar hayu. Nya ayo atuh antar gua hayu. Hayu atuh. Tapi tiasa teh ieu teh mah pahna apa bade dituntun ku abi. Nya bisa atuh gini-gini juga gua mah kuatan ini. Kuat sih kuatnya tapi meni slomo kitu eta lembangna kieu. Hayu atuh wari lu malah cicing wae hayu. Hayu. Baru sirah, baru kelek, baru hulu. Neng, ada kamu di kemana? Jadi kebalik atuh Neng mamin. Naon gitu kemarin milu kayak mana Neng? Aku udah kayak masih Ica, aku mah sih kalau kebalik gerak. Oh nya poho. Jadi dia ke rumah si Ica mal iya teh Neng. Hayu berangkat hayu. Ca.
Mana nyeri kieu betung Ica tuh kuat. Geus minum teh oge anggar nyeri betung. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam Neng. Ica, nah kamu tuh sekolah? Ini Neng Ica teh sakit. Emang gak kelihatan sama kamu Neng Ica sakit? Oh, kamu teh sakit Ica, apanya teh Alpa? Soalnya tadi di kelas dialpakeun kamu teh nyaho. Iya, ini kamu tuh yang surat sakit, Ca. Ica teh poho Jasmine. Padahal mengawe-awe atuh Ica ke wali kelas. Iya, ini Revo dialpakeun ya Neng lebar. Kan Ica teh boga nomorna Neng soalnya ke Ica kan anyar. Namanya anu Jasmine ninggali geuning basa diimasi Neng HP Ica anyar. Iya, Ca, nih sombong mana maker gering oge Ica. Kamu teh sakit apa Ica ini teh? Nggak tahu Neng tapi Ica teh sakit perut ini cuman itu kuat lah lulus. Nah, enggak tahu. Kamu tuh ke dokter? Enggak Jasmine soalnya Ica teh kan takut ngerepotin jadi nggak usah ke dokter minum teh aja we Ica mah. Muntah ke dokter kamu malah bikin ngerepotkan Ica. Kumaha sok lamun kamu teh gering nafara misalkan teh terus buntu sok sahanu afal nyonya kamu teh maot kumaha? Tuh, Ica kamu teh periksakan ke dokter ih. Ya udah atuh iya siap Ica salah. Tapi Ica, nah kamu bisa nyeri beteng segala ini teh. Ya kan kemarin teh Ica teh lihat ini Neng Cuyang eta anu tukang mukbang. Nah si eta teh keur mukbang siput. Terus kan Ica teh hayangnya udah kabeh ku siput eta teh. Terus kamu teh mau seafood, tapi kan kamu teh mampu ya yang seafood. Jadi kamu teh nyokot teh seafood bari teh mayar, terus kamu teh kafangga terus digebugan, gitu kan? Kawas gitu eta teh Ica ceritana. Lan gitu Jasmine ceritana cacing kula gerata apal mah. Iya. Terus Ica teh ka sawah ngalakeun soalna kan namun Ica meuli siput anu asli mah Ica teh kan teu mampu. Iya, tuh itu mah pasti Ca. Terus di dahar eta teh Ica kamu keongna? Iya Neng, terus pas Ica ngadahar keongna teh Ica teh langsung utah-utahan Neng, langsung nyeri beuteung kawas kieu lah leuleus. Oh gitu, tapi bukannya keong bisa dimakan ya? Aku kemarin makan keong nggak apa-apa tuh. Eta mah tutut atau Jasmine anu kamari mah lain keong, beda deui si Ica mah keong. Oh heunya aku poho itu mah tutut. Tapi Ica eta teh kamu ngadahar keongna dibersihan teu? Dibersihin Neng, tapi geus dibersihin teh langsung didahar kan dina YouTube nage kitu nu mukbang nage daharna atah. Teu diasakan heula eta teh jadi atah-atah gitu daharna. Henteu. Pan dina itu nage atah di daharna oge. Kumaha teh nyeri beuteung Ica? Kau mah keong atah di dahar gram nih karohan pisan kau mah kan dahareun teh. Teuing si koneng mah nih kawitaan pisan ari teuing teh tuh man. Itu udah gimana ya Ica teh meni kabeh tapisan gitu eta karena siput. Tapi kalian ini ngalong Ica wana mau daharan ini teh. Henteu tuh mau apa lah tuh kamu gering Ca? Oh gitu. Tapi kan sekarang kalian udah tahu ya Ica sakit. Jadi sekarang mah kalian pulang dulu terus kesini lagi bawain Ica makanannya. Ica mana mah gering teh ngasakeun batur Teuing Ica ieu meni dahar we keong tah balik mina. Hayu Neng, suku maneh Ica kekeongeun. Neng. Senenet. Geus bosen hurup. Taurek panak di iya meni si mama ulah we dek ning jajan teh. Alah bara, nah buat bisa bisul beradi teh bah. Mainnya gering mainnya. Kamu aku pengen si Ica tuh naon si Ica sehat? Aku mau ngasih sudah begitu. Naon deui sok. Ini nyari kieu ibarat Ica. Terus kamu tadi gebugan karena di kepanggil nyokap itu. Ica minum bensin. Oh gitu. Tapi kesini lagi bawain Ica. Makanan. Jadi liatin mah aku udah.